ngalah jamu si Abah. Itu jambu gede sih. Ah. Oh iya gede jambuna euy, asak euy. Ayo orang balik permen. Serang. Ih, kunci. Beneran mana? Jambu. Beneran tuh. Ayo tadi. Beneran. Beneran, ayo. Ayo. Kalau bisa ieu mah jambu sih. Jambu. Ada ya masak mana? Ieu tah. Cokot dulu cokot. Jambu doang. Tolong ah. Kenapa mereka kadang-kadang bantuan. Bantuan. Aduh, itu botak. Yo, gede. Yo. Tan, aduh, asak oge tan. Sayang sekali. Goreng kemudahan, euy. Jamu euy ngarorak keneh. Ieu ngorak keneh ieu, geus galede sih. Nu asakan. Nu asakna mah diaralaan ieu mah ku barudak ieu mah ye. Ampun. Diaralaan ieu mah ye. Waduh. Diaralaan ku barudak ieu mah. Atuh. Hei. Oi, jambu. Tarurun. Turun ayo atuh bisa. Budak teman atuh. Aduh. Turun nih. Bisa. Coba dia mana nu gede ke dia. Tambah. Gede. Tambah. Ai ka mana? Ya, bantu ke siapa? Kadari euy. Adi coba bantuan Mana ku naon ngalah jamu ku naon? Naobah, tadinya sengateh mau carekan wis. Mau dicarekan ieu ari kebon batur mah kabeh oge dicarekan kecuali lamun menta. Naon betul. Maneh? Menta abahna Saya mimiten anu ngalah jamu. Tah. Mana ku naon make ngalah jamu urang? Ieu arasak ngeunah. Ngeuna arasak anu batur. Poyo arah Menta heula. tadi teh. Ulah main ala-ala. Gedean urang. Ulah main ala-ala wae. Pajing benak. Ya bah. Cuma maneh mah main ala we bebeja. Nah naon teh mipit kudu amit, ngalah kudu bebeja. Lamun teu rumasa melak tong sok ngalah. Rumasa kebon batur tong sok ngalah. Urang teh istilahna mah dididik disakolakeun sina ngaji. Jadi ulah saala-alana lamun alain alakeunana terkecuali lamun geus dititah. Lamun geus dititah mah gae. Menta ka Abah menta jamu, ceuk Abah teh heuju ngalah, kakarek ngalah. Lamun teu kitu diberean ku Abah ulah main ala-ala wae lamun urang teu rumasa melak mah dosa eta maneh. Lamun teu menta dosa maneh. Yeung ke ieu lamun didahar, ieu jamu lamun didahar ieu jadi getih, jadi daging. Ieu pidorakaeun. Jadi ieu badan maneh engke kacampuran ku barang haram. Dengi. Barang haram teh. Kan teu nyaho ieu jamu saha. Jamu saha eta maneh rumasa melak teu? Henteu. Tuh aja di ala. Maneh dipipilueun. Pipilueun ngalah ari ieu. Jojo teh nyoba tadina sudah asak poten nih. Pan asake nu batur tong sok diala main ala-ala wae. Abi sarbana. Ari maneh mah main ala-ala wae. Untung urang manteu. Ulah sakali-kalina deui tah. Kudu maneh kudu salat tobat eta. Batur mah manggih buah dalima aya buah dalima
di walungan teu nyaho nu bogana di teangan anu melakna saha rek men tadi halalkeun geus di dahar ari maneh mah ngahajakal ka di ala baturna mah ge ti walungan nu palid neangan heula nu bogana kajenting aprak-aprakan bebeja yen maneh nang adahar buah dali mah ari maneh mah mau mah hukumanana berat ieu Sugan teh abah teh menta. sugan eueuh abah ngalama ngalah maneh mah mau kita mah tong sakali-kali deui awas ke lamun tepi ka itu belah ditu areuweuhan anu itaeun diaralaan wae ku maneh meureun tong main ala-ala wae tong sakali-kali deui Yogi sarwana kita tadi ya melak papaok naon papaokan batur di plak teh haram nyawa teh di daharna jadi kulit jadi daging jadi getih engke ngalir getih haram di urang jadi karena otakna ge moal bisa berhitung moal bisa belajar otakna kahalangan ku barang haram ulah tepi ka ngalaksanakeun haram di dieu geus loba pasantren loba kiai aya MUI coba maneh ngararaji teu Haji tapi diterangkeun teh masalah mau kieu haram henteu alif batasa alif batasa tuh alif batasa wungkul ngajina kudu diterangkeun ieu teh haram mau kieu teh sok tanyakeun di dieu aya MUI cek MUI ge pasti haram mau barang batur mah nyaho MUI teu Majelis Ulama Indonesia MUI Majelis Ulama Indonesia di dia aya loba ulama loba kiai tanyakeun ka kiai lamun barang haram tong didahar ngahalangan kana hatena jadi teuas teu bisa dipapatahan maneh sainung maneh ngaranna Saada ngeurung maneh saha Bintin ngeurung maneh saha privat lah privat ngaran ibu urang privat si empat si empat jadi kayak kurang rek dibejakeun ka inung-inung maneh ulah teh kayak ala ulu ala salah ala ulah dicarekan bah urang diajakan tak ku urang bah ieu ge mata diajakan oge bae pokona mah dibejakeun dah tapi ulah heuk moal naon teh dibejakeun tapi ulah sakali-kali deui nya malamnya HP ya kebon bisi aya nu ulu ala beja ka abah bisa jadi barang haram dihalalkeun ku urang sok dalahar turunnya banyak ampura ya banyak enak jamu teh ieu jambuna tutaran kuda sugan teh aya nu diduna sok halal dan nya bah demikianlah bah ngaladenya bah untuk teman-teman abah saudara-saudara abah semuanya sekreber semuanya semoga anda ini mengerti mana yang dihalalkan mana yang diharamkan. Jambu itu sebetulnya halal kalau dimakan, tapi kalau dapat nyolong menjadikan haram. Nah ini haram itu mengganggu ke seluruh badan kita, ke otak, ke hati, semua ke badan kita karena menjadi kulit, menjadi darah, menjadi daging. Nah maka dari itu marilah kita bersama-sama cari jalan yang halal untuk melaksanakan istilahnya hidup di alam dunia ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai makan barang haram. Jangan dapat nyolong, jangan dapat ngakal-ngakalin atau jangan dapat pungli dan segala macam sebagainya. Di Indonesia ini ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sebagai alim ulama, sebagai MUI. Nah, kita harus turut kepada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama dekat dengan para ulama, dengan para kiai untuk mencapai target kita sampai di yaumul akhir nanti. Jangan sampai memakan barang haram karena menjadi hambatan kita untuk menuju kesuksesan kita sesuai dengan doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka di mana kita bisa hasanah kalau memakan barang haram? Di dunia tidak hasanah, di akhirat tidak hasanah. Hasanah itu kalau kita menjalankan tugas dari agama atau tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang dipegang oleh agama Islam. Marilah kita islami semua.
Marilah kita makan barang halal semua. Jangan sampai memakan barang haram dan barang subhat. Sekian dari saya. Semoga sekleber semuanya, saudara-saudara Abah semuanya, dari barat sampai timur seluruh Indonesia. Kami doakan Anda semoga sukses. Semoga sukses tujuan Anda. Semoga yang sakit segera sembuh, yang mempunyai cita-cita segera tercapai, yang lagi usaha melamar usaha semoga mendapat usaha dan diterima oleh perusahaan. Abah doakan Anda supaya sesuai dengan doa Robbana atinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Anda sukses dari dunia sampai akhirat, mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan di dalam dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya jangan sampai melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara Abah semuanya, semoga Anda bisa mencerna walaupun Abah hanya bisa seala kadarnya, tapi tetap Abah mengajak kepada jalan yang lurus dan benar, tidak membawa jalan yang bulak belok banyak itu banyak ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, share, and subscribe.